bagi kiai anu ngawenengkeun ziarah ka kubur ka kaum awewe ngamahmulkeun kana ieu hadis ka awewe nu ngalaksanakeun munkar ka jelema nu ngalaksanakeun munkar dina ziarahna awewe haram teh aya elat lain. Jadi menang awewe ziarah ka kubur asal ulah nimbulkeun munkarat. Hiji ulah kokoseran di kuburan. Nomor kedua ulah nyoek-nyoekeun beheung baju. Nomor katiluna ulah sasambat. Jeung deui ka dituna ulah campur sehingga nimbulkeun fitnah. Ulah ka tembong aurat tah eta ulah perkara itu ziarah ka kubur. Jadi menang-menang nama asal terjaga. Hiji awewe menang zarah baris awewe. Nalika baris awewe aman ke didituna jeung ulah cerik semua anu naon kitu ngaranna langsa. Ulah nyoek-nyoekeun baju, ulah meupehan pipi nalika para awewe wungkul. Ketika bareng jeung lalaki kudu sakorodong awewena ulah kadeuleu pipina, ulah kadeuleu buukna. Teresep teh urang zarah kitu teh teresep. Urang mah resep teh biasa nyana make lepis gitu teh. Nongtot saeutik kareupna. Jadi resep gairah, jadi zarah teh khusu. Ai kitu mah disakorodong kurang khusu zarah. Jadi orang lain zarah dan khusus teh etana. Ya jadilah mundek zarah awewe naira kudu dijaga. Kenapa naon gitu munkarat nu sejen, fitnah-fitnah nu sejen di antarana tarolah meureun di urang mah ari latmi hudud mah moal aya, syaki juyug ge moal, niyahah ge geus eueuh, jazarahna ge kabatur. Nah ye nu diulahkeun teh urang mah ku ari teh fitnah auratna. Eta tanya ngajaga eta geus eta masyaallah geus lamun urang teu bisa ngajaga ieu kakenaan ku tadi teh haram. Halal sot teh lamun bisa terjaga tina fitnah. Lamun teu kajaga tina fitnah jadi haram tungtungna ziarah. Pimpinan zarahna ge loba nu bobogohan jeung rangda jazarah ka ditu ka mana ngaranna teh ka wali sanga resep biasa malah mah awewena ge dijieunkeun sekretaris sakumaha perusahaan PT ieu teh kudu biasa nyana pendampingna pada sekarang itu nya siga nama siga ibadah padahal mah maksiat. Cok gelas ditaliti ku urangnya ya Allah ya geus kudu nu bisa eta tawiki lagi ku urayan kang bangsa labat la'ana lanu tardu tawilanu iku tardu min rahmatillahi ta'ala zairatul kubur minan nisa'i saking pirang-pirang wadon ikul hadis tahrimu ziyaratul kubur lin nisa'i iku dan haramkeun ngaziarahan yang pirang-pirang kubur pada pirang-pirang wadon lima yaqa'u minhuna kena barang kang tunibaya ma saking nisahal ziyarati dalam tingkah ziarah minal jazainya tada saking ngarasula wasatil juyubilan nyigar ing pirang-pirang kolam di baju kolat mil hudud lan nyabok ing pirang-pirang pipi wa tadi'i hak zawud lan nyanyakeun hak saraki wa tabarruji lan kitu tabarruj lan nembongakeun paparas lan aurat diharamkeun ziarah kubur ka awewe lantaran terjadi di awewe nalika ziarah
hiji jaza ngarasula dua syakil jihud taro'uh di urang mah tilu latnil khurud carang na lamun tadi haki zawaj aya hartina nyana zarah salakina mah diantep kunyana nyana mah terus we jeung lalaki sejen boho salaki nu mangmelikeun baju nu menikmati bebenena ente beres eta kos kitu tah kuari mah lain lalaki bae bebenean awewe boga salaki ge bebenean modal kuari mah gara-gara SMS nya kos kitu tah jadi bisa berdampingan jeung nu sejen nah tabarruk deui nembong-nembong papaes nembong-nembong aurat tah haram soteh osok kitu tak nu aman mah baris lalaki bae nu aman sanajan teu make baju lalaki bangan make kaos doang atuh pokona asal bujal kahadap katutupan bae teh kaluhur mah andai kata dibuka sabodo dibus bubuka kabehan waduh ka aja galungan lolos geus pokona mah tah jeung lalaki mah jadi beres tapi jeung awewe eta urang loba aturan-aturan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu